Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil iktimadi al-amal nuqsan rojaki inda wujudil dalam. Dina hikmah anu kaiji di dia musnif ngajelaskeun nyatna ka jelema-jelema anu bersandar atawa ngandelkeun kana amal. Di antara kewajiban hati nyaeta roja. Roja teh berharap ke Allah, bersandar ke Allah. Jadi hiji-hijina wajib dipakai harapan teh daya di kecuali Allah. Sehingga temenan kurang berharap sekalian di Allah. Termasuk berharap karena amal, karena amal ibadah. Ngandalkeun karena ibadah. Eta teh teu meunang. Baheula aya jelema ibadah ka Allah 500 tahun. Teu beramal seketik acan, teu maksiat seketik acan. Ibadah we 500 tahun. Ka suatu ketika mana rek asup ka surga ditanyalah ku Allah, sabab naon anjeun asup ka surga? Maka cek eta jelema nyaku ibadah kaula mah ahli ibadah, loba ibadah. Ditanya di ku Allah kunaon mana asup ka surga, sababna naon? Cek eta jelema ku amal ibadah. Sehingga eta jelema diasupkeun ka neraka. Ngageringanan sabab nu bener mah asup ka surga teh nyaku pitulung Allah. Walaupun dina syariat manehna ngalakukeun ibadah 500 tahun, tapi ketika manehna ditanya ku Allah kunaon mas ku surga teh nanya ngajawabna urang masuk ka surga nya ku amal kaula ibadah urang 500 tahun teu maksiat lain. Purido kaula kata jelema ku amal urang. Sehingga kan cerita kan ditimbang antara amal ibadah manehna jeung berat sebelah mata. Sehingga kan berat kene sebelah mata, sehingga diasupkeun ka neraka. Kan pas neraka mana sadar Allah bener abdi asup ka surga teh lain ku amal kaula tapi ku ridona Gusti. Dibalikkeun lah geus sadar kitu mah diasupkeun kana ka surga.
Tadi teh kisah bahwa teu bisa urang jangan raih kanikmatan surga teh ngandalkeun kana amal ibadah. Teu bisa. Tadi teh urang kade ulah pikeun kakecoh ieu kajian teh, kajian hikam itu kajian tentang rasa. Ya. Kajian hati, kajian rohani. Batin ini mah kajiannya. Walaupun di dia bahasa min alam atau ditibat alam, di antara ciri jelema ketegenan kana amal, artinya teu meunang urang dina asup ka surga teh teu meunang ngandalkeun kana amal. Atuh kitu mah geus urang teu ulah salat teu bisa kitu dia. Jadi lamun dipikir sapintas mah kadi hati-hati ieu ngolah teh angka lahir jeung batin teh beda, kudu dipisahkeun. Lamun lahiran mah urang salat teh wajibnya, ngaji teh wajib itu kudu dilaksanakeun. Ngan ketika pelaksanaan eta di jerona mah tetep urang teu bisa ngandalkeun kana ngare surga teh ngandalkeun kana amal ibadah urang teh bisa. Jadi ketika orang ngaraih kana surga teh teu meunang ngandalkeun kana amal urang. Ieu teh ngarenet. Lamun urang diartikeun kana kahirupan sehari-hari tetep ya ge teu meunang ngandalkeun kana amal. Contoh, urang nangan rezeki. Tah nu ngarizkian teh Allah. Tah maka kulantaran Allah nu ngarizkian maka teu meunang urang ngandalkeun kana pagawean urang. Ngarizkian kan Allah, berarti orang berharap rezeki teh ka saha? Ka Allah. Teu meunang berharap rezeki ka salian Allah pagawean teh ya. Ya, berharap di rezeki mah ku Allah lu pagawean. Nya urang ge berharap mah ka Allah. Ngan di antara ieu kan aya harapan makan dina hate nya. Contoh ciri jelema berharap kesalian ti Allah atau berharap kana pagawean dina masalah rezeki eureunna gawe jadi naon jadi asa moal meunang rezeki kusabeureun gawe eta teh ciri manehna ngandalkeun kana gawe lain ka Allah. Contoh ketika gawe teh seureut urang bakal rezekian ieu ku Allah terus tapi kergawe. Nah situasi eureun gawena eureun misalnya atau pagaweana beres eureun gawena sehingga harapan menang rezeki dina poe eta teh asa eueuh. Da eta lamun aya rasa kitu teh berarti tanda manehna teh lain berharap ka Allah tapi berharap menang rezeki teh tina pagawean. Kan lamun gawe ge nya urang gawe geus katebak dina saminggu teh urang bakal gajian berarti dina saminggu teh urang teh bakal menang rezeki sakitu. Gaya gawe eureun gawena teh saengga ku eureun gawe teh urang leungit harapan ieu di mana rezekina datang sedeukeun gawe teh eueuh. Tah ku rasa seperti kitu teh eta teh tanda bahwa urang teh berharap teh lain kalau kenapa gawe. Jadi asa mau menang rezeki lamun teu gawe teh kitu tah. Padahal mah lamun misalnya berharap ka Allah dina masa rezeki aya gawe jeung eueuna gawe teh rarasaan teh sarowe bakal sakitu we rezeki bakal datang teh. Karek keur gawe, karek keur eueuh gawe tetep harapan teh urang mah hayang dirizkian ku Allah. Allah pasti ngarizkian. Tah rasa Allah ngarizkian teh lain situasi ka aya gawe keur eueuh gawe rasa kitu kudu aya.
andai lamun misalna eureun gawe rasa di sirkuat teueuh maka tanda eta teh urang teh lain berharap ka Allah dina masa rezeki tapi berharap kana pagawean dina masa rezeki salah kitu beunang dosa cirina kitu. Aduh urang teh pecah di pagawean urang dieureunkeun jauh pagawean kumaha tuh nya nya urang menang rezeki di mana tah aya rasa kitu ngabasakeun kitu teh cacat eta batina cacat eta berarti mana rojana teh lain ka Allah tapi rojana teh pagawean da buktina eueuh pagawean teh jadi aya ngeluh eueuh pagawean teh seakan-akan samaunan rezeki. Oda aya jelema anu cicing wae nya gawe gen teu pandarang keur bisa. Lamun misalna bener rezeki teh kudu lewat pagawean, atuh nu melorep ae mah bisa ulu dacan. Nya kadang mah jelema teh teu gawe-gawe acan panjang batur gawe main teu nya. Tapi katinggalan teh nanya kacangklong aja ngudut tah. Nu gawe culang cileun. Ieu padahal gawe manehna. Eta kan geus jadi bukti nu nyata eta bahwa rezeki teh lain dina pakuan dan teu gawe ge kudu kalau leuwih macam mah. Kitu mun halus dunia. Lamun misalnya urang ngadahan caur teh kudu melak, da aya teu mah teu melak caur teu aya caur. Tah. Kan kitu. Teuing mah hayamna mah. Aya rezekina kudanya aya mah yang ngadahan mah nama hayam. Artinya urang aya rezeki teh hayang ngadahan teh kudu mau hayam teh kudu. Nah kitu pan. Mun hayang ngadahan lauk teh kudu urang boga lauk teh kadang datang geus asapna. Kan gitu. Benar tak? Benar. Yang museum putih mana? Yang dahar we eta. Eta teh pan eta teh tanda nyata lain kan. Artina teu urang lauk teh kudu museum wae bisa wae urang datang. Aya lauk teh dadar. Mungkin itu pada batur teh pada mah pada. Lamun misalnya kudu amal wae nya geus we nu gawe teh semua bisa dadar acan mun teu gawe teh. Eta bukti nyata nu ngarizkianna ternyata Allah. Ada ieu masalahnya ieu. Tapi kan berarti orang kan nu ngarizkianna Allah kudu urang teh aja dok benar. Ini kajian anak iya mah kajian tentang jiwa supaya jiwa orang itu goyang. Jadi lamun dieureunkeun gawe atau mati si jiwa teh stabil we kita stabil sehingga kapukan warga ngahajar ngan perkara haram itu stabil ada Allah nu ngarizkian stabil tenang soalnya mana geus nu saya roja hanya lain kas kalian jauh tapi tetap dina syariatna kudu ngusahakeun kana perkara-perkara matak ngadapikeun kana rezeki. Andai lamun misalna orang usaha dina syariat juga tetep rasa mah kudu sarua aya teu keunang gawe kudu sarua itu we rasa. Ya, kalau dibahas kasta iya kan dua ya. Pegawai saja banyak. Kita kurang dimana berharap. Kaji lemah dimana berharap ya. Oh biasanya orang mah datang ke teh sok dibere ke si teh. Pas datang jadi enggak mana sarua deh kalau kurang mere pada. Ya. Tadi hikmah ieu aya dua golongan ieu. Dua golongan. Di dieu mah dina hikmah ieu mah amal di dieu mah tertuju
karena amal soleh. Aya amal jawari min sholawatin wa azkarin wa ghairiha. Amal-amal pagawean, 3 maca sholawat, 3 zikir, 3 ngaji, 3 sholat. Tah urang teh ngandalkeun eta teh bisa. Aya 2 golongan, hiji aya golongan ubad. Dan udah ubad. Dan ubed oleh ubed. Dan ubadilah, tapi ubad di aya ubad teh jelema ahli ibadah, ubad. Ubad teh jamak taksir. Ubad pirang-pirang jelema ahli ibadah. Ya zamana mah aya istilah program abdu, hamba Allah. Jadi ubadillah pirang-pirang hamba Allah. Jadi golongan kaji aya ubad-ubad teh jelema anu ahli ibadah. Kedua aya muriduna, jelema anu ngarepkeun berharap muridin teh hayang roda. Tak dua golongan ieu, hiji golongan ubad, 2 golongan muridin. Nu duana teh ngarenggelkeun kana amalna. Itu 2 posisi ya teh. Ya, posisi kahiji aya jelema teh jadi ubad ahli ibadah. Kedua aya muriduna, jelema nu berharap ka Allah. Ari ubad mana anu dikejar teh surga. Ubad eta. Ahli ibadah. Nu mana jelema kahiji ubad, artinya jelema ahli ibadah nu dikejar teh surga, kanikmatan surga. Ngan manehna jang mengejar kana kanikmatan surga teh nu diandalkeun kumaha teh amal. Amal dikandalkeun kumaha teh. Orang kalau ya karena pembahasan ini ya orang dari kita masalah hati. Jadi ahli ibadah, lamun jelema tukang ibadah, kudu mana hayang asup ka surga ngandalkeun kana ibadah. Kayak kate cacat batin teh. Goreng teh. Teu alus. Abdi dia sholat, abdi puasa, tuh abdi mah sholat puasa supaya biasa bagus dewe. Jadi ngandalkeun asup ka surga teh ku ngalasan amal-amal kayak teh gawe kitu teh teu meunang. Cacat teh batin teh rusak teh. Ya kasusna sarta jelema anu ibadah 15 tahun ujung-ujungna teh ka mana? Ka neraka. Jadi dia bisa tak amal ibadah nu dilakukan kurang diandalkeun jangan asup ka surga. Tetap bisa pembahasan ini kan asup ka surga ku ridona Allah, asup ka neraka ku sabab keadilan Allah. Tapi ulah nepikeun kaki da asup ka surga mah ulah ngandalkeun amal saja teu amal teu bisa. Eta dina kajian lahiriah. Artinya orang kia ya laksanakan ibadah saloba mungkin lahiriah, kewajiban lahiriah kurang dilaksanakan, kewajiban hatana tawarna teu ngandalkeun eta. Allah mah tetep. Sehingga lamun andai misalna jelema ahli ibadah asup ka surga ngandalkeun kana amal eta, babakna pasti jelema tadi bisa. Tetep kuridona Gusti. Jadi ieu hikmah awal ieu hikmah paling mimiti dina hidup itu. Jadi teu meunang ketika urang
ahli ibadah jelema ahli ibadah hayang asup ka surga tuluy asup ka surga teh ngandelkeun kana amal ibadahnya eta teh tetep we ka surga dong kita urang bakal asup ka surga nang urang mau ibadah geus pasti we ka surga tah gawe kitu teh salah gawe kitu tetep we Allah mah tuh urang mah yang asup surga aja mudah-mudahan Allah sih ngasih sampai ke surga kan pasti mudah-mudahan taubat nu kaduana nu tadi tante sehingga lamun misalnya mana nanti soledat karena maksiat teh karena maksiat terjun karena maksiat sehingga harapan manehana asup ka surga teh jadi mengecil gitu tah tinggal ditekan gitu jadi lamun bisa ngalaksakeun ibadah asaan teh perasaan peluang asup ka surga teh gede ngan namun ketika disoledat karena maksiat komo teu ngalaksanakeun amal ibadah sama sekali asaan teh perasaan teh peluang asup ka surga jadi saeutik tah rasa kitu teh salah walaupun dina kajian syariat, nah kan ulah kaji itu orang sih ngajelaskeun gitu dari pelajaran teh. Yang salah penafsiran kudu kajian. Walaupun dina kajian syariat teh kieu ketika jelema loba maksiat kudu ngarasa dina neraka. Lamun jelema asup ka ngalaksanakeun amal ibadah loba geus pasti surga kulonna eta pembahasan syariat. Nah cek aja teh ieu kalau orang lihat pembahasan syariat orang masuk ke pembahasan hakikat ilmu kaji tentang batin. Ini kan syariat, toriko, hakikat, marifat. Itu kajian syariat ini saya dijelaskan tak mendadak. Kemarin itu pembahasan tentang syariat, tentang sholat, pembatalan sholat, wudu, penyakit puasa, pembatalan puasa, kajian syariat. Oke, nah ini kan bagiannya tentang hati, anggasannya kayak lahir hati. Nuka dua, nah ayah golongan muriduna teh jelema anu hayang usul ka Allah, hayang nepi ka Allah. Sarua dina syariat mah kieu jelema anu hayang asup ka surga kudu loba ibadah, jelema anu hayang loba usul oge kudu ngalobakeun ibadah. Hayang ka Allah ieu mah geus kelas luhur ieu mah muriduna. Jadi kata jelema teh aya di kelas 2 nya. Kelas biasa aya di kelas muriduna. Jelema-jelema nu hayang usul ka Allah. Meh mah geus teu katinggal di surga, beungeun surga teh. Hayang usul we ka Allah. Ngan dina kajian syariatna hayang usul ka Allah teh tetep kudu ngalobakeun amal ibadah. Hayang usul ka Allah kudu laksanakeun salat, ngaji, diri jeung sajabana, lawan saja terus amal-amal ibadah kadang budaya kan beda jeung batur sehingga ku amal-amal ibadah bisa nyampaikeun kana usul ka Allah nepi ka Allah nya kajian syariat ngan dina hakikatna dina kajian ieu hikam saya Ibnu Athaillah ngajelaskeun ketika aya jelema hayang usul ka Allah tuluy ngandalkeun amalna kunaon maneh rajin ngaji, rajin ngawirid, hudang di puting saja bana. Tapi mah usul ke Allah sehingga amal nu dilakukan umat teh dijadikan andalan jangan supaya usul ke Allah tah gawe kitu teh salah. Tetep we Allah dan ngawusulkeun mah berarti harus tak kapun guru tentang gili di suatu saat tos daya pun guru
sedekah abdi can bahasa can itu sampai kalau dulu kumana si abdi can lebih bahasa itu dalam saya tadi tahu di masjid anda mungkin guru saya sedekah abdi perjalanan can lebih karena usul karena seperti itu maaf kan terus asal tutup anu ngawusulkeun mah juga ngawusulkeun mah Allah bae pikiran urang teh eta kana hikmah ieu ai walaupun ke dina bab syariat mah tetep lamun jelema yang usul kalau teu boga guru geus usul ya kudu dibimbing kalaksanakeun ieu kudu ieu coba laksanakeun ieu tugas susah dibere guru teh eta kajian syariat tapi tetap ketika laksanakan kudunya betul tetap bae ngawusulkeun Allah kudu ieu jangan naon jadi ini bak syariat tetap dijalankeun ya kudu tawayana puasa tenang kemis supaya yung kamu coba semut dilaksanakeun kan kudu teh lu nggak usul kemana Allah ya amal aneh ayo muriduna sehingga lamun misalnya golongan ubat teh soledat karena maksiat harapan asup ka surga teh asa tah hayang geus pinara sehingga leungit tah harapan teh nukson muroja berkurang harapan berkurangnya harapan indah wujuli jalal ketika ayeuna jalal teh kesolehan tapi ieu make zai make jim beda itu beda urang mana kita kudu ningali huruf naon karena lamun jim jeung lam manana beda lamun zai lam manana solehan aya jelema nu ngaranna jalal berarti solehan lain sama kayak jim tah ieu mah teh zai jadi berkurangnya harapan ku sabab isolehan karena maksiat mun tadi teh mah asal teh moal menang rezeki poeana sampe enak teh digawean mah penting adalah kan pagawean tah dina golongan upah jeung dulu mah asal teh geus moal ka surga jadi kurang tah harapan teh cek anu muriduna kalau jika da ngomong usul ka Allah nah geuningan mah lain ya lupa maksiat sehingga harapan yang usul ka Allah teh jadi maaf tah poeana maksiat tah gawe kita teh meunang urang kejenengan amal tetep bae urang mah berharap ka Allah teh full nu asup banu bisa ngasupkeun ka urang ngasupkeun urang ka surga mah Allah kadang aja mah macam ka mana-mana aya jadi tiga lu bener tapi hanya bodoh Gusti wa abdi teh geus salat kurang naon deui penting. Nah, ini mater kitu da. Kurang teh salat teh geus tuh. Puasa geus, ibadah teh geus, nah hirup teh susah teuing. Tah eta kan ngandalkeun kana amal lah. Eta masih kana kelas 10 handap ini eta mah. Jika nu berkelasnya bahasa kitu teh. Tapi teh kurang mah Gusti salat geus, puasa geus, nah urang hirup ka kieu wae. Kurang naon tuh abdi teh Gusti geus salat abdi teh. Tah eta teh ngacaku teh teh. Iya mah arana ge lain masalah dunia, ieu masalah ka akhirat Gusti. Ngandalkeun kana amal hayang surga disalahkeun. Ieu nu ngandalkeun hayang usul ka Allah, ngandalkeun amalan disalahkeun, kok ieu masalah dunia yang mana? Kita sambung deh hikmah kedua. Jadi kade hati-hati, ya bisi non karena
bisa salah pemahaman. Maka saeutik aya jelema ngupikeun kana kajian hikam di dieu dulu mencernana teu pati paham sampai ke kalorong. Jadi itu mah teu meunang gawe. Geus ulah gawe cenah kieu-kieu. Jadi ngacapluk teh teh. Ngacapluk padahal dikaji ulama tentang pembahasan kekat. Itu ulah disarwakeun. Beda. Ya sering nanti sampaikan Bapak hati-hati ya. Dina penyampaian. Dia mah kajian dia misal paham alhamdulillah itu pahamnya. Nah kadang ada yang paham. Ini kan kajian tentang rasa, tentang hati. Jadi kebisi orang ayat dina makobat ahli ibadah. Jadi karena ke ahli teh berarti geus naon ahli teh. Ahli geus jagoan gitu. Geus pintar ahlina. Jadi geus kesulitan gitu. Geus geus profesional dina ibadah teh gitu. Profesional. Top global. Jadi tadi geus kalewat. Ini geus kalewat teh. Kayak orang katanya kan ulah dipelan gitu. Artinya amal ibadatnya geus mana geus ieu geus ka amal teu kabeh. Nah, tetep dina rasa mah teu meunang. Aya geus pasti asa kasih poe boga amal loba. Urang ya di kelas debat ya sekene da. Di kelas debat ya. Masih rasa kene. Urang ada masih kene. Ranah maksakeun. Lain ahli. Ieu kumaha sih ieu can bisa. Heuh paksakeun teh bisa. Aya ngaran dipaksakeun mah kan bisa eta teh. Ari geus bisa. Mah geus teu maksakeun geus biasa. Geus biasa. Ahli eta. Nah, jadi lamun urang amal ibadah geus naon ngaranna teh geus teu karasa beura, ayana kanikmatan, ayana rasa ibadah, karena disebut ahli ibadah ya. Nah, nanti di kelas ibadah, mun urang geus cicing di kelas ibadah, mana ngaranna kata amal. Orang kan ibadah can bieu kadinya. Ngomong mudah karena masalah muriduna. Murid mah jelema mah ngarepkeun ka usul ka Allah. Tetap usul ka Allah. Usul ma'rifat. Daya jelema teh nambah usul teh kieu. Daya jelema teh sare. Amal ibadah teh kapapal usul. Papa ma'rifat. Biasanya di murad jarang ayat tidak. Jadi mana mah kieu mana masih cicing jadi wali mana gitu kan. Jadi sorangan. Jadi dina hikam jadi dua jelas terus kurang kayak ada hikam. Dina hikam jadi dua. Jadi jelema teh tarik kae jelema teh tarik. Jadi lain lempang masakeun alur narik langsung kieu. Murad eta. Langsung paham. Jelema teh lucut jalan, karena salib masakeun usul Allah. Tadi dia Syekh Ibnu Athaillah ngajelaskeun jangan jelema-jelema nu hayang usul ka Allah teu meunang kepentingan karena amal ibadah. Orang yang usul ka Allah terus bahkan murid. Sehingga orang mau terkenal namun eureun ngawulit asalkan moal usul salah. Tapi tetap dina kajian syarat tetap orang kuduran dipinakeun mana yang usul ieu kamu begitu mau bisa usul ke Allah.
dilaksanakan perkara-perkara anu bisa mengusulkan orang ke Allah tanpa orang ngerti karena perkara tidak kurang. Udah ya kalam untuk berjalanlah dengan jalan syariat, berpandanglah dengan pandangan dekat, itu sebenarnya prakteknya masih sulit. Prakteknya kalam dengan sakti. Berjalanlah dengan jalan syariat, laksanakan sholat puasa kan pandanglah dengan pandangan hakikat. Artinya tetapnya masuk pas agama, masuk pas agama Allah, mengawasulkan Allah, mengariskan Allah. Ya, tetap kurang kudu gawe pandang dengan hati mah tetapnya mengariskan Allah pagawean dan dina olah itu tes. Tapi kalau misalnya orang berjalan dia ada jati insya Allah itu bisa bedakan karena oh iya ranah asal iya ranah pikiran awak ranah syariat kan ayat Islam ayat iman ayat ihsan ayat Islam salat sholat zakat puasa yang saja Islam pertama awak puasa sholat zakat puasa haji kata awak rukun iman percaya kalau percaya malaikat ihsan apa ngumpulna anta udah Allah kan atau pailar tak taruh pail real ihsan padahal sok pajeri menjelaskan masalah bisa kan Islam ya pahamnya jadi dia ngajelaskan tentang ulah berharap anak amal dina meraih surga orang yang suka surga tetap kayak amal laksanakan tapi tujuannya ngandalkan amal supaya bisa surga walaupun kayak dina ada datang mah kalau menjelaskan mana yang pas surga laksanakan sholat mana yang pas surga laksanakan puasa mana yang surga perlu laksanakan ngaji saja pada syariat akhirnya oke dina kajian anak jadi berarti Allah intinya ngajelaskan tentang ranah-ranah syariat. Ya Allah dia yang ngajelaskan ranah-ranah hakikat. Kita tidak berbeda, kita syariat nasul ibad biasanya ranah syariat itu artinya berdiri oke masuk karena